eta nikmat bujang-bujang urang ruh atawa urang nuswa teh nyata urang diri pribadi urang sentiasa disyukuran. Dalam urang ngerasa disyukuran atau syukur ka Gusti Allah anu pasikeun ka urang sadayana kurupina jungkerna ieu jasa urang eta teh mangrupikeun kanikmatan sadayana. Nikmat kadu sampean nikmat teh eta sampean biasa papa nikmat kira-kira we urang lamun teu biasa papaan biasa papa teh biasa papa nikmat teh eta nikmat anu aya dina diri urang ditataan nikmat anu aya dina diri urang nu salasatan biasa nasorofkeunana atawa urang molahkeunana eta nikmat disebutkeun ku Gusti Allah ka urang sadaya jasa urang paingan cai sebagian ahli pikir man arofa nafsahu faqad arofa robbahu wa man arofa robbahu faqad jahila nafsahu. Sajalma anu nyaho kana dirina tangtu bakal nyaho ka Allahna. Sajalma anu geus nyaho ka Allahna pasti bakal rasa nyeta bodoh diri pribadina bodoh teu aya naon itu rasa bodoh urang digerakkeun eta digerakkeun ku Gusti dilengkahkeun ku Gusti urang dikeredepkeun ku Gusti Allah dikeretekeun ku Gusti Allah dilisankeun nyata ku Gusti Allah itu pada hakikatna Allah saudara mana geuning sok aya saur ulama la ilaha illallah la maujudail la ilaha illallah la ma'budain la ilaha illallah la matlubain la ilaha illallah la maqsuda illallah kade eta teh la maqsuda illallah daya deui anu diibadahan dinten ti Allah kitu daya anu disubri dinten ti Allah daya anu dituju dinten ti Gusti tapi kadang-kadang dituju Allah kadang-kadang malengos ti Gusti Allah karena tina parentahana kira-kira eta bahasana la ilaha illallah maujuda illallah gitu la ilaha illallah tadi tu nak la ma'buda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah maksuda illallah kadang-kadang suatu perjalanan anu matang nyata naon untuk hasil anu dituju peda nyata urang mengkol jalanan tina naon tina akidah ahlus sunnah wal jamaah